Coba tebak kurang aya di mana Besti? Amu waruda kayak saya mah. Mangga dibagjakeun. Dibagjakeun Besti judulna oge. Kangkung dadakan dipasak dina hawu geus kitu teh karedokna oge dadakan. Jadi di dieu mah serba dadakan Besti, fresh kabeh teh nya. Nila cobek goreng dadakan geus kitu teh Besti ieu teh karedokna oge aduh lekoh pisan. Ayam sambal matah, telur dadar crispy geus kitu teh Besti aneka tumisan. Bunga pepaya, urap jengkol, balakutak nu pasti mah ase cabe ulah tinggalin Besti. Endolita Bambang Suganda konar de barbarian ieu mah pokona mah. Sanguna oge aya sababaraha rupa Besti rek milih sangu naon wae oge tuh di dieu mah aya. Saking loba pilihan menuna urang nepikeun ka lieur Besti aslina leunengnya hayangna mah kabeh dibelewekeun ta ieu sambelna teh 3 jenis. Sayurna komplit aya sayur lodeh aya sayur hasem. Tetaplah dareh deh walaupun beungeut cakueum. Restoran Sunda teh loba pisan tapi ieu ceuk urang mah salah sahiji rekomendasi ti urang Besti anu wajib dicobaan, wajib diontrog. Urang pribadi datang ka dieu sakali geus pasti balik deui soalna ieu menuna kabeuki urang kabeh Besti. Dan naon deui atuh Besti salah sahiji kebahagiaan teh nyaeta dahar ngeunah. Jikalau Anda punya masalah yaitu mah masalah Anda, ada saya mah tetep dahar Besti. Intina mah sagala rupa ge kudu disanguan. Kekengingan dahar di dieu mah ngalimed. Masalah tempat mah ieu view-na ngeunaheun Besti, cocok pisan lamun keur kumpul keluarga tah anu ti luar kota oge lamun hayang nyobaan datang ka dieu. Kaluarna di Tol Baros Cimahi. Patokan nama hareupeun Bank BJB Baros Cimahi ngaranna Gedong 55.